Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakumaha nu parantos dibahas dina video anu kalangkung. Yen Gusti Nu Maha Suci parantos maparinan ka sakumna manusia dua rasa anu teu waleh marengan dina kahirupan sapopoe. Anu kahiji rasa kahayang, anu kadua rasa kasieun. Eta dua rasa anu pangaruhna kacida gedena dina nyanghareupan sagala rupa masalah-masalah atawa perkara-perkara anu baris kasorang ku manusia. Gusti Nu Maha Suci oge maparinan ka sakumna manusia kamampuan-kamampuan pikeun nyorang sagala rupa anu dipikahayang oge pikeun nyingkahan sagala rupa anu dipikasieun. Pikeun nyorang anu dipikahayang manusia bisa ngulik ilmuna, bisa metakeun akal tarekahna neangan cara atawa nyiptakeun alat kumaha wae carana sangkan nu jadi kahayangna bisa kahontal jeung bisa kasorang. Atuh dina nyanghareupan masalah atawa perkara anu dipikasieun oge manusia bisa meres otak, bisa mateakeun akal pikiranana sangkan bisa nyingkahan, bisa nolak, bisa nyegah atawa bisa ngalawan perkara-perkara atawa masalah-masalah anu dipikasieunna. Tapi aya hiji perkara anu paling dipikasieun jeung eta perkara teh anu pasti bakal kasorang jeung kaalaman ku sakumna manusia, tapi manusia moal mampu pikeun ngahalangan, pikeun nyegah, pikeun nolak atawa pikeun ngalawan kana datangna eta perkara. Eta perkara teh nyaeta maot. Tapi ka detik ieu simkuring gaduh kayakinan sapinter-pinterna otak manusia moal bisa mampu pikeun nyiptakeun alat teknologi naon wae anu bisa ngahalangan manusia tina datangna maot. Sakumaha ahli na saurang dokter, sakumaha pinterna saurang ahli ngaracik obat-obatan moal mampu pikeun nyiptakeun kajeun sakeclak hiji obat pikeun dijadikeun obat anti maot. Sagagah-gagahna saurang jawara moal mampu pikeun ngalawan, pikeun nakis komo nepikeun ka mampu pikeun ngelehkeun maot. Salepus-lepusna saurang dukun moal mampu pikeun ngulik hiji campe pikeun ngahalangan manusia tina datangna maot. Nah, anu janten patarosan naon atuh rahasiana pangna manusia make kudu maot. Jeung naon atuh rahasiana pangna manusia teu bisa nyingkahan, teu bisa ngahalangan, teu bisa nolak, teu bisa ngalawan kana datangna maot. Anu penasaran kana rahasiana insyaallah urang bahas dina video anu salajengna. Hatur nuhun pisan kana sagala perhatosanana, boh bilih diraos ieu video aya mangfaatna. Mangga tiasa dikintunkeun ka wargi-wargi urang anu sanesna. Atanapi boh bilih bahasan simkuring kirang sapagodos sareng kayakinan palawargi diantos pisan panggeuingna dina kolom komentar. Sakitu nu kapiatur siapunten tina sagala rupi kakirangan sareng kalapatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.